Catacan marhaba di malam Jumat saya pisan orang ngawas sekadapnya walaupun singkat khusus kanggo pengantin baru. Alhamdulillah nanging nada punten Pak Kades, para kiai ya posisi kondisi Pak Haji nuju sehat pun bojoga ayeuna masih di rumah sakit Sentosa Bandung biru anak sing dicabut panyawatna ke abdi sami tadi jam 10 di Rongsen Mastaka mudah-mudahan tong ayeuna naon enjing hasilna pada Jumat bidoa di sana teras Allah masihan kesehatan yang sempurna. Atur nuhun Pak Haji Komar terus ulam beribadah sehingga tiasa silaturahim di kadieu kapungkur kantos kadieu teh tahun 2004 terus ke 16 tahun abdi teh. Alhamdulillah ini tiasa lihir ka dieu. Baheula teh acan gaduh incu enak terus gaduh incu 3 Pak Haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Aminan atuh tong sarolohok wae Bapak-bapak amin. Ulah pada kahujanan jadi tariis ya sing semangat. Berkah sholawat nu umurna pondok sing jadi panjang. Aminan. Yang rizkinya tertutup jadi terbuka. Mencan boga imah sing boga imah. Sing kabeli sawah. Sing sering ke Mekah. Suami ibu istrinya bertambah. Nah cici berseri lain amin. Moal di aminan moal. Jawab awewe rek amin moal. Cing tarik rek amin moal. Lelaki jawab nu jujur rek amin. Geus sejauh tina sangka normalna awewe mung dicanung. Normalna lalaki hayang nyanung. Mun aya lalaki teu hayang nyanung ciri lalaki teu normal teh. Nah teu sembarangan lalaki bisa nyanung. Nah tenang cicih dibela ieu. Aya 4 golongan nu meunang nyanung dina agama. Kahiji adalah rana raja, seten rana. Kahiji naon? Raja. Nupat kana rana ieu teh. Kadua nu meunang nyanung teh jutawan. Karena juri kali cici kemana wae. Katilu kiai. Ada orsinilna kitu moal teu direkayasa ieu. Kaopat nu gelo. Kaopatan bapak nu gelo. Hiji raja kenapa boleh poligami, boleh nyanung dengan kekuasaannya. Jutawan dengan ilmunya. Gitu kurang subhan. Siap ngaji siap. Singkat padat. Dina kitab Bugiyah dijelaskan oke dina Ihya Ulumiddin kewajiban awewe heula laki heula ya. Awewe heula. Da bakal dua lagi. Tak sana misa popoe dipanggilna Neng. Neng naon? Nyakeun bae. Ai kewajiban ai dina Bugiyah dibejakeun aya 4. Espriji barang sareng espriji hiji ieu Neng kewajiban Neng teh adalah masrahkeun jiwa raga ka salaki. Tong aya lalaki sejen dina hate Neng ai kecuali caroge ai. Saha caroge teh? Hei, ieu nanya ka dieu urang. Hei, saha salaki? Iman. Kitu ka salaki mah ulah nyebutkeun ngaran. AA, bade ayang, bade cintaku, bade my honey, bade my baby, bade abi, ulah langsung ngaran. Ka salaki ulah man, ulah kitu.
kudu make ungkapan eta penghormatan. Rek manggil naon neng ka acara teh? Bebeb. Bener ditanyatin bebeb manggil naon? Heh. Tekan bae. Mari manggil naon dia? Neng akan bae. Bahasa mada teu meuli nya silakan. Itu nengnya. Awewe nu geus boga salaki, ya ibu-ibu, tinggal ka dia. Awewe geus boga salaki, serong selingkuh dengan laki-laki lain, maka jaga di jero kubur di asupan 70.000 orai. 70.000 kalajengking yang siap menyengat kate kaluar nana nu busuk dia mulut nepi ka poe kiamat. Matak ari geus boga salaki mah ceuk keureuy salaki urang saaya-aya. Kajeun teuing salaki urang bentukna teu puguh. Tong seuri yani dengekeun sae ngomong teh. Seuri wae. Tapi lalaki ge sarua. Laki kupingkeun ieu. Aya 3 golongan ieu kaul ulama. 3 golongan jami yang istighfarnya sia-sia tidak akan diterima Allah. Siapa? Satu adalah laki-laki yang sudah mempunyai istri sah selingkuh dengan wanita lain. Geus boga pamajikan tapi boga kabogoh deui. Disimpan di kontrakan. Datangan sebulan sekali. Terus berzinah, balik ke imah istighfar 1000 kali. Istighfarnya sia-sia tidak akan diterima. Awas. So aya lalaki nu kitu? Jawab, so aya lalaki nu kitu aya? Jelemana ka dieu? Nu belah mana diukna? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kedua adalah yang di rumahnya banyak harta tapi dia dari hasil haram. Seperti imahna mewah beak 10 miliar, mobilna Hammer, Rubicon, Lamborghini, BMW sagarupa nu alus aya, tapi tina hasil nipu jamaah umroh. Aya teh nu kitu? Aya. Baheula aya First Travel, aya Abu Tur, aya SBL, sebal. Atawa hartana loba, imahna mewah, tanah hektaran, tapi tina hasil ngarentenkeun. Aya nu sok ngarentenkeun aya. Dosana ngarentenkeun sakali transaksi renten dorakana leuwih gede tibatan 30 genep kali berzinah dengan orang tua kandung. Jelema tukang ngarentenkeun dirobah di akhirat jadi anjing jeung babi. Tukang ngarentenkeun muslimin digiring dina kaayaan gelo di sisi Allah. Tukang ngarentenkeun sahuap ngadahar makanan tina hasil ngarentenkeun 40 poe ibadahna dihapus teu diterima ku Allah, termasuk salat anu fardu. Naon deui? Sahuap ngadahar sesuatu makanan minuman tina hasil ngarentenkeun, maka 70 doa tidak akan diterima oleh Allah. Jawab naudzubillah gitu. Jawab naudzubillahi min. Awas ecet tong ngarentenkeun sia. Sinya ka inung bapa, sinya ka kulawarga. Ulah anak diparaban tina hasil haram. Kete darahna haram, dagingna haram, kulitna haram, tulangna haram, otakna ge resepna kanu haram-haram deui. Betul? Baik kajenting dagang seblak tulang jeung sosis bakar. Tapi batina teu gede tapi hatina modal anu halal. Aminan atuh. Amin. Amin ya rabbal. Atawa aya seorang pejabat bumina mewah cahanya beak 15 miliar. Tanahna sarupa loba adipek teh tina hasil korupsi. Pejabat nu kitu hati-hati, istighfarnya sia-sia tidak akan diterima Allah. Yang ketiga siapa? Yang tiap hari melanggar hukum Allah. Tiap hari melanggar hukum Allah, jang sok make pakaian anu dilarang ku agama, seperti lalaki nu sok make cincin yang batangnya dari emas.
dalam sholat, di luar sholat tetap tidak boleh, haram hukumna. Kahartos mudah-mudahan sing jadi ilmu kanggo sadayana. Teraskeun Pak Haji Bunga, Pak Haji Komar, yeun hadir dina pengajian walaupun tos hujan sakieu mah lumayan seueur. Alhamdulillah. Kok ya abdi ningali kitu bunga ieu. Nu hadirna tabi akbar loba, tapi Pak Haji leuwih bunga lamun hadir pinuh kitu dina ngaji rutinan. Hadir karena tabi akbar penting, tapi hadir karena ngaji rutinan jauh lebih penting. Lamun kakang boga hancar rutin, teu bocor istiqomah, rutinan ku akang dijadikeun kojo, rutinan ku akang dijadikeun jimat, teu dilesotkeun. Di dia rutinan di naon pangarsa? Malam Senin. Tara bocor malam Senin ngaji teu bocor-bocor. Ari pektet teu damang, repot, teu damang teh walas dicana ka Bandung. Dibawa ke rumah sakit Hasan Sulaiman. Enak teh? Hah? Sadikin mah adina aya lanceukna Sulaiman hiji deui. Jeung batuk aing teh. Hasan cenah. Heuh sadikin maksudna mah. Penyakitna komplikasi. Komplikasi eta. Sagala aya cece penyakitna teh akhirna masuk ruang inap. Teu bisa ngaji malam Senin. Ku sabab gering ripu. Tah sanajan teu ngaji 100% ganjaran ngaji dibikeun ka urang. Jawab atuh. Lain amin, alhamdulillah gitu. Teu sagala teh teu kudu ku amin teu jawaban teh. Amin mah urusanna jeung doa. Sing panjang umur. Nah, eta amin. Ieu mah nyaritakeun untung jawabanna. Amin amin naon salam amin. Teraskeun. Ari pek teh maot pakades ye sok ngaji rutin malam Senin tara bocor pupus. Ganjaran ngaji tiap malam Senin tetap ngocor ka urang. 100% teu dikurangan 1% acan. Jawab. Alhamdulillah. Bagjan teu. Nu paling abdi muring bulu punuk saur Nabi eta amal soleh anu sok dikerjakeun tiap malam Senin nu istiqomah teh ngacangelek ngabentuk jadi makhluk anu pikarasepeun. Maturan urang jaga di alam kubur. Jadi nu matan urang teh saha? Amal soleh urang anu istiqomah nalika di alam dunia di antawisna ngaji rutin tara bocor maturan urang jadi makhluk nu pikarasepeun jaga di alam kubur. Geus amin deui wae nya aing. Caici da mimitina teh jadi batur nurutan segala rupa teh. Sok jawab. Alhamdulillah. Cing tarik Rodiah teh. Teh kitu alhamdulillah. Matang amal ti Pak Haji nomor kahiji teu aya pagawean nu paling mulia istimewa adalah daek ngaji itu istimewa. Kunaon eti maneh ngomong teh lain-lain wae. Anu istiqomah. Itu adalah penebalan anu istimewa. Istiqomah teh istimewa. Alhamdulillah. Mudah-mudahannya sing matuh jadikeun jimat tah pangajian rutin malam Senin di dieu. Tong dilirenkeun, tong bocor ka jeung hujan, peluk ngaji, ngameh ngocor terus ganjaran ka jero kubur urang. Dina ngaji teh aya naon? Aya anugerah Allah. Aya rezeki Allah. Sagarupa. Dan musibah terbesar adalah lain banjir. Musibah terbesar lain longsor, lain imah kahuruan. Tapi di antara musibah terbesar adalah ketika orang hese ngalengkahkeun suku ini ke pengajian, itu musibah terbesar. Tapi lamun ngaji kana ngaji teh Pak Haji gampang ngalengkah teh. Kana rutinan teh hese gampang, itu anu adalah rezeki terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tak cece kakang ayeuna teh nuju naon? Kenging rezeki ageung ti Gusti Allah. Kenging keberuntungan yang besar dari Allah. Sabab teu kabeh urang dia ku Allah digerakkeun hatena, digerakkeun sampeanana
angkat karena pengajian wengi ayeuna. Jawab atuh. Eta geus amin deui wae. Alhamdulillah. Teraskeun. Jadi neng hiji amanah ti Pak Hajinya. Pasrahkeun jiwa raga neng ka salaki. Rambutna salembar, getihna satetes, tong aya nubikeun ka batur khusus untuk AA Iman. Ece ge sarua ece. Ece boga salaki misalnya ngaranna Pepen. Geus tina teh cuma AA Pepen. Mun aya perlu tong menta duit ka laki sejen, menta ka Pepen. Nelepon ka Pepen. Nga-WA bantuan bapak-bapak. Ngahubungi ka Pepen, menta duit da salakina. Ulah ari salaki Pepen, ari WA-an SMS-an jeung Dodi. Tidak boleh. Semoga setia dengan pasangannya masing-masing. Jawab sadayana amin ya robbal. Kadua neng kewajiban neng teh jam sabaraha ieu? Salapan 10 menit deui. Aku mah urang bae nahnya. Kan bae. 2. Nomor loba keneh. Hayang nepi ka jam sabaraha? 1. Tambahan si amplopna. Harai cici harai. Salimul Afif mubalik yang benci dengan amplop. Lanjutkan. Neng. Nuka 2 ya. Mame nuka 2 salawat heula, meh tambah berkahnya. Salawat, salatullah, salamullah, cing tarik ala toha Rasulillah. Kenapa saudara? Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawasana bismillah semua Rabil hadi Rasulillah. Pasar baru tidak lupa beli rambutan, paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah kadua kewajiban teh taat karena perintah salaki neng anu bener cek agama. Nu teu bener mah tong dituruti, tong digugu. Hai tinggal di ka dieu. Cek salaki kieu, mama. Misalna ieu mah. Cek salaki teh, mama. Tong ka mana-mana. Cicing di imah. AA mau kerja. Cicing teh ka mana-mana. Eta menang ganjaran ibadah umroh. Waduh, alhamdulillah. Tuh aja mana babari yang menang ganjaran umroh teh tinggal nurut ka salaki. Cek salaki, mama pangdamalkeun kopi nenen. Aja situ kopi nenen teh kopi susu ABC maksud teh. Dirinya mah pikiranana sok ka mana meuning. Damalkeun bikeun salaki, mama, papa ini kopi nenenmu. Kengeng pahala umroh. Nah aja mau umroh mahal 30 juta bos lagi. Kan kitu mah naon da. Manfaatna ungu. Salaki ade. Ain bos salaki. Alhamdulillah.
Teraskeun. Ai nyeusehan baju salaki hiji. Tinggal ka dia, nyeusehan baju. Tah, hiji baju disesekuna nu salaki dibere ganjaran 1000 dosa leutik di hampura. 1000 kaalusan dituliskeun. Coba. Mata sing daek ngarasa. Aca. Sing daek nyasa. Ganjaran gede. Padahal sabenerna nyesel rumawadah ngepel ngurus rumah tangga bete lain kewajiban ece tapi kewajiban salaki. Iman sekendek nyesel kewajiban iman dek nyesel sebenarnya mau wadah ngepel sasapu lapan kaca setrika. Nu Pak Haji di Arab Saudi jarang pamajikan orang Arab digarawe jarang. Tukang nyesel nyokot di Cianjur. Tukang rumah wadah nyokot ti eta ti Purwakarta disebut TKW. Urang ditina kumaha caricing dina kursi. Make up gabena teh gelis, leungeunna teh bersih, lemas sahuruh jika parut. Iman nyesel kada ya nyesel apa yang rumah wadah. Cuma cing dina kursi goyang kieu we eta. Ngaheot. Riweuh-riweuh. Sina ku salaki we kabeh. Gitu. Ngan. Tinggal ka dieu. Ngan. Nurut ka salaki sakali teh pan ganjaranna umroh. Mata teh salaki nyesel. Ece teh salaki rumah wadah. Teh salaki ngepel. Teh salaki setrika. Hartina naon? Kudu gotong saling bantu memban. Awewe ulah peda disebutkan gitu jadi segala mu. Neng panggilkan aku kewajiban aa. Eta atuh sasapu punten. Ya ulah gitu kudu saling gotong bantu memban itu. Alhamdulillah. Seberapa? 2. Katilu adalah hade kasalaki. Neng sing hade kasalak. Nu kumaha salaki majikan nu hade kasalaki teh? Anu tara nyokot duit salaki teh bebeja. Awewe sok nyokot duit salaki teh bebeja, dorakana tinggal ka dieu leuwih gede tibatan 7.000 kalian bangsat. Aya awewe sok nyokot duit salaki teh bebeja. Nu tiung beureum tiung koneng. Tinggal ka dieu. Tah lolobana mah keur nyeusehan teh. Mange duit 100.000 nyebutna teh yes. Buruh nyeuseum. Belikeun teh dahareun salaki nanya mama duit eueuh 100.000 dina sakucana panjang. Teuing da urang teh apal udah naonan bahasa Indonesia. Bagas bea kumaha aya awe kitu. Nu dihareup teh di tukang. Mudah-mudahan nya neng masing sae neng nya. Neng. Adek. Tuh saya diwai aing ngomong sudah diwai. Teraskeun 2 tilu kewajiban atas tilu atasnya. Tinggal nomor kaopat terakhir. Nomor kaopat adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cicing di tempat kahayang salaki. Cicing di tempat pemetaan salaki. Urang mana? Kampung sami. Oh, tetangga sebelah. Beda RT. Itu deh. RT astagfirullahaladzim. Keun bae berarti besar tetangga sebelah udah nya keun bae. Cek si ata kieu neng. Neng ayeuna mah tos nikah urang di bumi AA we. Tah ceuk neng kumaha mangga dimanggiringan calangku AA. Cek si ate asal di bumi neng heula bae atuh mangga. Cek si ate asal wani kebon sampe we. Misalna tuturkeun we neng salakinya dibawa ka mana? Bahasa kolot mah komo dibawa ka naliangan. Yang cocopet cenah kolot heula nya. Istilah gitunya tuturkeun salaki artina kudu nurut nuturkeun salaki. Kitu gelisnya
tong nyebutkeun teu betah, tuturkeun salaki ka mana beja. Kontrak dibawa ke Bandung ka mana, tuturkeun si AA caroge neng. Nah, ini bagian salaki. Opat geus bieu opat wae. Simpulkeun hiji naon? Tuh geus poho. Masrahkeun jiwa raga ka salaki. Kedua naon? Nurut kana sagala parentah salaki nu bener ceuk agama. Katil naon? Hade ka salaki. Kaopat naon? Cicing di tempat pametaan salaki. Na urangeun. Naon maletet ka aing biasa-biasa ya wakat sabar. Kewajiban salaki Pak Kades aya. Pak Kades sing panjang yuswa. Sing jadi kades ke di surga. Amin. Dah gampang Pak Kades hayang disayangi ku masyarakat malamun anu teu damang longok. Lamun aya nu pupus, kemitan. Itu amplopan. Insyaallah Pak Kades karena pengawasan kieu hadir Pak Payuna dugi karengse abdi yakin masyarakat bakal tambahnya ka Pak Kades. Insyaallah asal jadi kades yang takwa, kades yang soleh, kades yang baik akan menjadi kades lagi di surga. Amin. Iman, kewajiban iman aya 4. Hiji adalah nyukupan sagala pangabutuh pamajikan. Nafakahan lahir oge batin. Ya antawisna nafakah man ye. Si neng kudu dipasian tuangeun dina sadinten teh minimal 2 porsi. 2 porsi makan. Wah, sakira opat teuing. Pan bahasana ge minimal. Minimal opat, jadi opat tuh. Minimal 2 por. Derek leuwih teu da naon. Dina saminggu teh ieu menuna ganti-ganti. Pas saminggu teh kenyer kangkung tahu tempe. Kenyer kangkung tahu tempe. Eta we ka Monesa. Sok make nu leuwih bergizina daging sapina, daging hayamna, daging tahu. Lakeun cep iman sing gede milik. Amin. Sing badag rezekina. Amin. Sing panjang jodona. Amin. Gede badag panjang. Gede milik badag rezeki panjang jodona. Amin ya robbal alamin. Teraskeun itu namanya terus pakaian dina satahun minimal 2 kali. Jadi genep bulan sekali iman kudu ngabajuan pamajikan. Ngabajuan itu lain baju longgo cek bahasa Sunda mah cenah Pak Komar, Haji Komar, sapangadeg. Sapangadeg teh berarti naonna? Kerudungna, ciputna, leres henteu. Acukna, lebetanana, tasna, sapatuna, selopna, senalna, kabeh eta kewajiban salaki. Matak iman didoakeun sing gede milik badag rezekina. Kedua kewajiban iman adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik mayar mas kawin. Masih bayarnya? Nu katilu kewajiban iman adalah hade ka salak, hade ka pamajikan. Kumaha hade ka pamajikan teh? Di antawisna anu tara eureun nganasehatan urusan agama ka pamajikan. Dina urusan agama jang poe kudunya molotot, lamun teu nurut. Lamun kakurangan pamajikan urusan agama molotot, lah pamajikan kakurangan dunia tong molotot. Berarti contoh kieu tinggal Bapak. Pamajikan dititah masak sayur lodeh. Barang diasaan kurang uyah. Jeung kurang cipati. Ceci. Cek salaki cek pamajikan teh, "Pah, cobi raosan ieu." Pasakan mamah sayur lodeh laos henteu. Barang diasaan teu ngeunah. Nasi dikurang uyah jeung kurang cipati. Kumaha cek salakina? Subhanallah. Mama, papa teh tuh asup ka 100 restoran. Anu aya sayur lodehna da kabeh pasakan eleh ku pasakan mama. Oh kana pangraosna pasakan mama mah. Atuh pamajikan anu meunang cape luar lete santai bungahaun. Alah saya geuning ngeunah pasakan aing teh padahal mah begitu pemajikan ini langsung utah salakina teh. Da sidik teu ngeunah. Tah dina urusan dunia mah kitu we. Ngabohongna ge teu naon, ngabohong kitu keur ngangeunakeun hate pamajikan. Kitu. Keur ngangeunakeun pamajikan.
Cek salaki, mama aku pengen teh manis. Jieunkeun bikeun ka salih, papa ini teh manismu barang biasaan asin. Da sidik diasukeunna lain gula karena uyah. Kumaha cek salaki, ya Allah mama ini luar biasa nikmat teh manis rasa strawberry. Alamat teh mana? Dina urusan dunia mah teu ngamak, tapi begitu sholat 12:30 mama geus sholat lohor can acar pangkewe jam 2:30 meh deukeut ka asar. Kumaha ceuk salaki teu meunang kitu sholat tingkengke ayeuna sholat engke sholat mending ayeuna lebih cepat lebih baik sholat. Waduh aya kana sholat mah aya molotov taruh kitu salaki pi surgaeun. Mamane awas terus gitu mama ayeuna malam Senin tuh ngiring awas rutin berangkat tuna awak nada kali ngaji di imah cicing di pengajian ge cicing mending cicing di pengajian hayo berangkat tuh aya kana ngaji mah molontot aya urusan dahareun biasa-biasa tanu kitu pi surgaeun. Subuh mama gugah netepan subuh malami kan bae geus netepan ge ari bawa dia ke netepan mepek wae itu nu pentingna mah asal salat teh ngamok molotot tanu kitu nu alus mah. Ieu masalah ki ngomong mama netepan subuh heula atuh mah atuh tuh bobo itu bobo tuh mah bobo goreng patur salaki kitu mah. Jadi sing rada tegas we urusan agama maka pamajikan teh mun urusan dunia lah da mah sendahareun mah pitayieun tuh kudu tegas-tegas kitu. Alhamdulillah iman kitunya nu kaopat naon kilir. Ieu mah keur anu poligami. Ini dah mau tenang aduh poligami teu. Ini mah keterangan kudu dijelaskeun. Kan kanu nyanung. Kanu hayang nyanung teu babari. Dina segala rupa kudu adil. Contoh tinggal ka dieu. Haji tinggal ke Mang Haji ya. Tinggal ka dieu. Ieu nu kolot tah rada rumeuk. Ieu nu ngora jangkung jeung modal. Tinggal ka dieu. Nu kolot budakna genep. Misalna ibi ieu misalna ge haji ieu mah. Nu ngora budakna hiji anyar keneh can batulila. Budak. Bere 25.000 saurang budak teh keur jajanna teh. Berarti mun genep sabaraha? 150. Sabaraha? 150.000 lamun genep pan 25 saurangna 25.000 maksudna terus 50 tah pamajikan 50 jadi sabaraha 200.000 dan nu kolot budakna genep nu ngora budakna hiji berarti sabaraha 25.000 dah hiji pamajikan 50 jadi 75 kanu kolot 200.000 da budakna genep kanu ngora budakna hiji 75 itu ngaranna adil. Jadi adil teh lain kudu nu ngora 200. Nu kolot 200. Nu kolot budakna genep, nu ngora budakna hiji teh adil teh. Tuh meureun kumaha nyanung teh babari atuh. Kudu sorogan heula ka kiai bab nyanung. Kumaha sebenarnya nyanung teh. Saeukeun kitu hukum. Kahartos. Jawab kahartos. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teraskeun lamun hayang tenang hate tong nyanung. Lamun hayang kangeunahan dunia nyanung. Riweuh nyanung teh bakda kumaha. Pengalaman ieu. Lain cenah urang mah da. Dakeun kitu ngejaan. Dakeun moal beja-beja moal. Pernah urang mah naon susah. Baku mah urang we bae. Pamanakeun nya aya di imah teh. Bereji kumaha urang, nanyakeun sabereji segala. Kan wae naon, ngomong kitu, jangan. Hampuranya Pak Haji mah cara kita lain ngabodor saja ngabungahkeun we ka sarenanya. Itu jalmi teh jigana baju nara rapi dah hati nama lo baru keur sarusah ieu teh.
tak niatan kabungahkeun we Pak Kades ieu mah. Nyenangkeun we Darus Surur ka Ibi jeung ka si Amang sadayana nya. Moga ayeuna urang marhaba, mudah-mudahan keberkahan menyelimuti Bapak Haji Komar dan keluarga, pengantin baru dan Anda semuanya. Berdiri semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tidak ada yang duduk, berdiri mau hormat Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal qawlu btihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil qawni ursul wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi amwalina. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Fatarabu ya halal masani, fahazarun yumni gharat, wastabi'u bi jamali, faqafil husni tafarrad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Walana al-bushra bisa'din mustaqirrin laysa yanfad, haythu utina ata'an jama'al fakhral mu'akkad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wali Rabbi kullu hamdi jalla yahsu rawun idhabana bi wujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Semua ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, zayyinu fi qulubina wa ilaykum kufra wal fusuk wal isyan waj'alna min ar-rashidin. عليك صلاة
واسجد وبلغ كل أقصاد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا لك الحسين مرحبا pandangan surga doa
minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Angkat pandangan khusus doa ke pengantin. Allahumma ya atifal utafa wa ya latifal lutofa wa ya rahimar rahman, nas'aluka ya Rabbi an tarhamana rahmatan wasi'ah. Allahumma alif bainahuma abdika iman wa ammatika neng ai, kama alafta baina Adam alaihissalam wa Hawa, kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, kama alafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra, kama alafta baina Ali radhiyallahu anhu Fatimah az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, wa kama alafta baina qabail Aus wal Khazraj. Hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa kamu sadayana, angkat pandangan. Amin. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna al-jannata bighairi hisab. Hadratin Nabi al-Fatihah.